Nu pertama tengah rasa amisna ibadah, tengah rasa ngeunahna ibadah. Ibadah teh loba segala bentuk nu disandarkeun ka Allah ibadah. Kan urang dapat hiji we salat. Tengah rasa nikmatna salat. Entah buguru yang salat teh. Nah rasa nikmatna salat cirina di salat naon dua. Hiji di salat wajib ayana dina salat subuh. Nu kadua di salat sunnah ayana di salat malam qiyamul lail. Lamun geus ngarasa nikmatna ibadah salat subuh jeung salat malam, hatena subur, hatena hirup, hatena tenang. Maka efeknya segala urusan urang bakal dimudahkeun. Ari usahana, dagangna, rumah tanggana seluruhna bakal ngeudah. Karasa nikmatna nu hiji aya dina salat subuh atau salat malam. Geuning aya dina salat subuh jeung salat malam. Nyokotna dina azan. Satu-satunya azan salat subuh nu beda. Aya azan naon kan salat subuh? As-salatu khairum minan naum. Nah, lamun cek budak manaon cenah artina? Minan naum. Lamun diartikeun secara harfiah jelas moal narima. Mana as-salatu dari salat iku khairun lebih bagus minan naum daripada tidur. Salat lebih bagus daripada tidur. Atuh jelas emang salat mah lebih bagus tibatan sare. Nah ieu ngabutuhkeun digali ku urang ku ilmu alat. Ilmu jurumiyahna moal kaasup, ilmu imritina alfiyahna kudu kunaon? Ku ilmuna rada luhur. Luar maknun dibuka, jumanna dibuka, mantek dibuka, kakara. Pertama tafsiranna al-qiyam li ajli shalah khairun minan naum. Kumaha tafsiran kumaha? Hudang arek salat al-qiyam. Hudang arek salat leuwih bagus tibatan sare. Kelihatan kaiji. Dan akal can nerima. Sampai sama hudang doang belum tentu sholat. Barijeun arek sholat ge. Aya jalma arek mangkat ngaji ka dieu. Niat tong arek mangkat ngaji. Aya mah eta hayung-hayung. Pokoknya aya layar. Nonton bareng. Aya dieu ngaji mah. Malam Sabtu ieu ayeuna cek nonton bareng kadinya. Dieu bareng. Kaita niat nama bagus tapi bisa berhenti. Itu diadakan suatu al-qiyam li ajli shalah khairun minan naum. Udah hari salat lebih bagus dilakukan sehari, belum tentu salat. Maka di tafsir Nusajen as-salatu khairun minan naum artinya as-salatu ba'dan naum khairun min salati qabla naum. Eta as-salatu ba'dan naum asalna ieu asalkan as-salatu ba'dan naum khairun min salati qabla naum. Ceuk bahasa urang mah salat nu dilaksanakeun sageusna sare leuwih bagus tibatan salat samemeh sare. Salat sageusna sare mana? Dua. Hiji wajibna adalah sholat subuh, nu kadua qiyamul lail sholat malam. Kan udah sare tahajud Allahu Akbar. Nah sholat subuh itu lebih bagus tibatan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sebab sampai sholat zuhur kesare, sampai sholat asar kesare, sampai sholat maghrib kesare, sampai sholat isya kesare, maka pahalanya jadi. Rupanya gede-gede pahala sholat subuh tepat
kamari itu berjamaah. Imam selesai. Terkenal. Makanya ayat baik as-salatu khairum minan naum. Asal karena as-salatu ba'dan naumi khairun min salati qablan naum. Salat sameme sare lebih bagus tibatan salat sabada sare lebih bagus tibatan salat sameme sare. Salat duha loba salat duha apalagi makanya ayat bahasana rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ayat dari 2 rakaat sunah subuh ayat dah pemandangan tasarep lebih bagus tibatan dunia dan seisinya. Entah iya salah surakatin khairun minad dunya wa ma fiha. Salat maghrib lebih sebab maghrib papang lari salat maghrib dalam makana rumpul kape mandi geus salat salat zuhur pang lari salat zuhur digawe kami hareup tukang mas di luhur turun salat asar geus balik salat maghrib aya di imah salat isya aya di imah pang lari sehingga lamun jaldi teu salat